Kurang ngoseng walu enak teh. Jika jeung bonteng katanya nah di oseng make role. Tah kebenaran di mana wae atuh? Iya ya nanya ke di mana bonteng? Teng-teng. Yang teng-teng mah euy. Kok mau yang teng-teng mah jeung si kopi di nu kieu mah. Ngomong aing euy ketang teng-teng masuk nyeletit kana huntu sok asup ngolongo untuk abah mah. Jadi lamun digegel teh si remehna teh asup. Aya mun aya mah cucur we mun aya mah. Ilah lain ek mere teng-teng nanyakeun teh bonteng kamari teh kapan urang tadi ngabekeun tah bawa bonteng. Di mana nunana cik cokot? Tong ke abah mah di dahar ai rek mere teng-teng mah sok nyelap kana huntu. Geus mun aya mah eta cucur teh cucur atuh ieu naon we nu hipu bolu atuh. Jeung si kopina jiga atuh ngareunah nya euy. Di dia ye ngabaheuhai. Ye abah lain ek nawaran teng-teng jeung cucur. Tah nanyakeun teh kamari geuning urang teh tah bawa bonteng jeung isu urang oseng jeung walu dijikeun memangna tuh make rohe. Aing masuk riweuh karek gejol geus rea parentah aya riweuh. Nyurun cenah jang nanaon atuh cenanya ieu teh. Yang buru-buru di tangan urang teh kapan jalan nanaon urang. Traktor inuna teh. Paciweuh pisan si amu mah teu datang marentah teh. Mun aing mah tadi atuh persiapan. Tah kenteng jang kanyele eta mangan kudu dibubukeun eta teh. Dipek-prekan we, dipek-prekan sing leutik jang kanyele eta mah. Atuh kalah mawa kenteng, nanyakeun teh bonteng, tah dihijikeun jeung ieu jeung walu. Bonteng. Udah hese hayang segede-gede kieu mah dipek-prek ieu teh hayang ganyol segede kitu-kitu mah da eueun nu leutik mah nu segede-gede kieu mah. Kumahakeun? Aku ieu teh pengen butuh kenteng butuh bonteng. Lain dikieulkeun atuh mekprekna dipek-prek ku kampak. Ai arek mah arek jang ganyol eta seeng jang naon eta teh. Nah aing mah sok mabur gerek masak euy. Jang ganyol seeng meureunan butuh kentengna teh ieu teh. Da eueuh nu laleutik eta mah aralus kentengna ieu teh alus meureun si abu mah lebareun mekprek teh. Aing mah wayahna we meureunan ieu teh euy kudu neangan deui kenteng teh jang ganyol mah kudu nu geus bubuk jigana mah. Teu kapake ieu mah lur euy. Kenteng ieu mah kudu nu geus bubuk jigana teh jang ganyol eta teh seeng jigana teh aya wae aing mah. Jigana lamun ieu mah ieu. Ieu we beubeutkeun kitu ieu euy dipake eta teh. Teu kapake alus ieu mah kudu nu sapasi-sapasi cenah segede-gede kieu ieu euy. Sakitu meureunan. Aing mah ampun rek kudu neangan heula ieu mah diampikeun heula ieu. Bisi ngamuk euy sok soak aing mah. Eueuh amu eueuh nu laleutik teh kenteng jang ganyol ieu teh eueuh sok we. Nanyakeun kenteng, bonteng. Heuh kenteng nu bieu atuh pek-prek nu bieu we. Itu we dipek-prekan. Ame Nanyakeun kenteng. Bonteng ya dihijikeun jeung walu. labuh saha jang naon kenteng teh jang nu labuh. Rek dikumaha pake ngagosrok nu labuh, anu labuh. Lain aya anu labu. Yeuh urang kamari geuning tah bonteng teh bawa bonteng jang isuk. Kamanakeun atuh? Mun teh. Kamana dae? Tisuk-suruknya eta teh nu labuh teh tisuk-suruknya. Aing mah maneh mah tuh. Ai jai kenteng jang naon atuh jang panggaro, jang pangruru. Aya riweuh jeung si amu mah. Teu nyamung. Saha nu etakeun kenteng dan teu butuh kenteng. Nanyakeun teh bonteng. Kamari teh tah bawa bonteng. Bonteng. Oh, da eueuh kenteng nu segede-gede kitu mah nu geus bubuk mah. Eueuh. Ayo. Tapi asa kata ku sorangan mau di oseng nih tuh. Mola. Aing mah euy naon euy ka ditu euy neangan ku sorangan ka ditu yang kenteng bubuk mah make jeung ninitah ka abah. Geus puguh eueuh da neangan ge kecuali itu dipek-prek. Kakara aya.